jalmi ayeuna berpemahaman lamun urang maot harta banda urang teh beralih ke pemilikan ke anak urang lepas untuk gitu. Sawah urang anger nu urang, imah urang anger nu urang, kebon urang anger nu urang, mobil urang ya anger nu urang. Kewajiban keluarga nu hidup kumaha panganterkeun kabarja gitu. Mata Rasulullah nyarios engke akhir zaman ilmu panggeurana bakal dicabut teh dua sama Rasul teh kahiji tauhid kadua waris. Tantos teu ngalartos kana ilmu waris teh. Disangkina teh lamun bapana maot hartana teh milik anakna wonten. Keukeuh nu bapana eta mah justru kewajiban anakna teh manganterkeun harta bapana ka barja. Margi di barja teh pake sikena seueur pangaputu. Butuh kintunan kasaya, butuh kintunan amal-amalan nu di atas namakan almarhum gitu maksudna. Kumaha cara nganterkeun teh kahiji mutlak kadang hukum Allah paroid. Jadi pami misalnya warisan dibagi rata teu dugi ka barjana. Jadi harta warisan tiasa dugi ka barja kahiji syaratna nganggo paroid gitu. Kahiji eta terus bukan dua. Tos dibagikeun entah ka anak-anak teh. Kudu hiji dianggo ibadah si warisan teh. Tah misalnya anggo jangan lembal bumi ku anak hiji teh. Terus bumi teh dianggo salat tiap jam minu salat 5 eta urang teh kabagian pahalana ti jam minu salat eta. Sabab salat dina harta milik urang gitu eta teh. Ku anak hiji deui dipake nginum, dipake judi. Seuneurna teh dugi ka barja. Mata lamun rek judi, lamun rek nginum tong make duit warisan. Sok tina gaji masing-masing rek judi rek nginum. Bagi lamun judi terus nginum pakai duit warisan ngalibatkeun nu bogana gitu ya. Kan teu kenging sagawaya gitu kana harta waris mah bagi nyanyanak anu kagunganana gitu ya teh.